Manehna jongjon ngeunteung, neuteup imut kana bagian-bagian beungeut jeung awakna. Imut, kerum, jebi jeung sajabana. Tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo. Ih, jerawat. Ngidureun kieu. Pencet gitu. Ah, siun perih. Mantep wae. Tapi asa ngaragokan. Tapi keke asa jadi nyari. Keun urang ingkeun tepi ka asakna. Jika cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah. Kaluar tina kulutna budak cahaya anu sumorot ti soca anjeun. Akang nya bener jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring anu cek batur mah ngalaka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyempes pisan. Pangamung sareng kuning mama. Ari gado ngalaka nini kuring. Naon deui nya nu ciga mama? Nya biwir jeung buuk jiga kembar cenah kuring mah jeung mamah teh. Loba awak mah jigana ngalaka bapa. Lebah leumpang mah canggih pisan pada negara Belai. Malah cek Mang Opin mah kuring teh fotokopian ti bapa. Ari bapa jadi sadeui aya lain fotokopian ti bapa nama. Nyati aki kuring. Cenah da kuring mah teu fungsi tepang. Anjeunna bujengan tulungkeun. Mugi-mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Eta salahan kaluar tina kalangkang beungeut kuring. Walah, beuki ngalobaan. Oh, hati ayeuna mah nya nyari di kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya emin, aya ulu, aya bau, aya karukun. Nya aya walungan cinta nu ngembak panjang deui. Panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocok ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Nya aya cinta aranjeunna dina diri kuring teh nya. Nya muhun insyaallah kanyaan kadeudeut aranjeunna baris nepiara. Walungan cinta aranjeunna anu nyamukna diri kuring. Mali kotoran, mali geugeuh, moal. Mugi Gusti tapi ngajahin ka diri abdi.